Aing jay ai bi ebah eta gering naon jay. Rombehkeun cenah mang. Mak nya roromeheun sia teh kudu dibawa ke rumah sakit ieu maneh. An rombehkeun hage dina hulu mang. Jadi bebah rempag nih mun diajak ngomong teu nyambung. Heeh, sia maneh nya. Terus kumaha atuh jadi meureunan dirawatna? Cenah mah rek dibawa ka Ikin Sadikin mang. Ikin Sadikin. Nya, Dokter naon teh dukun? eta ning rumah sakit nu di Bandung. Anjing. Ikin Sadikin cenah. Dak rempag. Lain Ikin Sadikin sia rumah sakit di Bandung mah. Hasan Hoerudin. Aku kerempag anjing. Ikin Sadikin cenah. Ampun teh. Lain bi gedeng deui urang nganterkeun seserahan ka Bogor bi. Saha di A? Iya ya, buta kaya srek kawin. Boga awe dijul maneh ayeuna mah. Boga bi, tapi na bingung orang teh euy. Urang cocok teh nya jeung urang Bogor. Maneh mah anger. Bingung jeung bingung we ampun teuing. Ye. Arek jeung urang mana-mana ge cocok wae jual. Nu geus ngaranna jodoh mah, nu penting mah maneh jeung pasangan maneh saling suka, keluarga ngadukung. Geus aman nya binya. Heueuh Jul. Ulah teh urang Bogor jeung urang Batak. Komode lamun kawin mah eta urang Batak jeung urang Bogor, anakna jadi Batagor. Wah, ebah. Lain wima sok kapikiran bae teh. Pikiran naon? Tihang listrik karunya nangtung be atuh kali-kali mah diu kagoler meureun cangkeul. Mode ari peuting heg hujan geuningan mun eta tiriseun nya besok hayang injeman jaket Sakalian we payungan atuh tiang listrik ku bibi. arek pir Ya, ai bibi kapi naon akhir. Ka tiang listrik nepieun ka perhatian kitu. Dulur. ih kan tiang listrik hareupeun bibi terus unggal peuting unggal poe malah mah teh tetangga tuh ada deket arunya. Ya, bi. Ai bibi tadi sahur teu. Hah, sahur teh ieu nepikeun ka ngacaprak ieu eta kana tiang listrik eta anjir. Sahur malahan sahur di dinya deket tiang listrik da karunya. Anjing. Moal ebah. Ka tiang listrik ieu nepikeun ka di pikiran bibi aing eueuh nu leuwih penting bi. Ampun Gusti. Tadi bibi berang ti mana deh? Urang ka imah bibi eueuh. Tos di desa tos nuliskeun dosi mili domba. Dosi mili keneh wae. Domisili bi domisili. Ya benerkeun geura. Do mi si li hijikeun dosi limi. anjing leuwih parah. Semua bisa dibenerkeun meureun ieu mah. Terus kumaha beres? Lah bibi geuleuh ka pagawe desana. Kumaha deh? Kurunyus. Purunyus? Heueuh. Kumaha emang? Nanyakeun jenis kelamin sagala geura pir aku ku diporosotkeun calana bibi. Edan pan. Bibi anu edan mah bibi. Nya wajar atuh bi nanyakeun jenis kelamin meureun domba anak eta jenis kelaminan naon lain jenis kelamin bibi meureun. Ampun bari naon ge jeung teu kudu diporosotkeun nanyakeun jenis kelamin mah aduh aing mah. Rieut aing ngobrol jeung bibi aing ieu. Tah geuning. Keur naon di dia? Ka imah bieu eueuh cenah keur ka sawah. Oh itu. Ngelongok nu traktor. Naon di? Tulungan ka bibi aya. Naon? Jem duit 10 we. Anjir, teu kaop. Sakalina neangan nginjem duit. Kali-kali atuh bi anjir papanggih jeung urang teh anjir mere kue ulang tahun atuh mere survei jang naon bari lagi atuh 10. Aek nebusan sawah gitu boga duit. Nyung lain sakit geura a. Jeung nebusan sawah. Heeh 10 juta. Set kok.
nya orang ti mana atuh duit 10 juta bi jang naon barina jang naon Yang lebusan sawah, pesan sawah dah atuh orang oge itu keur yang harapan nu gawe geus cek urang mah eta we eta tah BPKB si udah atuh sakolakeun Tuh lila di sakolakeun mah kudu ka TK heula, kudu ka SD, ka SMP, ka SMA sok. heup henteu kitu bi nyakolakeun BPKB mah ka bank Ari hatina USG naon di? USG saha di nur USG Bibi gering. Kudu USG cenah cek dokter kemari. oh USG mah eta teh ieu naon teh paragi ngaronsen paragi ningali jeroan awak urang jadi katingali tah jeroan teh orang pujit urang hate jantung kataringali gitu jadi kanyahoan penyakitna di mana gitu kadang-kadang sok dipake oge geuningan kuno orokan kuno keur hamil kumaha posisi budak sehat budakna tawah henteu ku eta ku USG ditinggalin Mah jadi atuh segala kaciri mah mau jantung, hate mah. nah moal jadi kan cek dokter titah di USG bibi Pan hate bibi rengat, da eta teh dokterna mantan bibi. Era atuh. anjing bibi kaki yuk pemikiran bibi aing mantannya itu dokter harudang anjing bibi aing mantanna dokter tapi henteu kitu konsepna jadi USG mah henteu bisa maca perasaan nya da barina oge lah hate bibi mah henteu rengat henteu anu rengat mah bibi mah sirah ya bray parupa aja naon tong tukang teh diukna teh loba sirah mana tangkal salam Oh, iya nya tanggal salam teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam keun ieu anjeun kira tangkal salam naon Yuk aneh ya HP bibi mah. kunaon Kan beak gua tananya ke bibi pakai mukaan TikTok jeung YouTube. Tapi kok aneh nu minta dihampura teh providerna ka bibi. Arek ke bibi nu minta dihampura da beak gua tanah ku bibi. emang gitu konsep nabi nya jadi lamun misalkan kuota beak itu providerna minta hampura ka bibi maaf bibi tidak bisa menggunakan kuota teu bisa nonton TikTok teu bisa nonton sarupaning kitu maksudna dihampura teh ku bibi eta providerna Henteu engke wae lebaran hampurana. lila keneh atuh aja geus nya karunya eta provider anjir teu dihampura ku bibi aing lain bi ai urang kunaon nya tara bisa wae sare peuting sabi euy ayo we nyileuk peuting-peuting teh jam 3 kakarek sare ai giliran beurang geura waktuna gadag merelak eta anjir heuy beak ti lo karung mah kunaon nya bi nya Turunan meureun eta mah, turunan ti saha Sugan boga uyut buak. Kudituna turunanana baheula. manuk buuk uyut urang Heeh, nu kitu. bae bah parah anjir ya bi lamun nya uyut urang buuk burung hantu panon urang bolotot beren anjir parah ieu anjir hah pan sipit urang mah Tapi heueuh nya da sipit mah. nya heueuh atuh Terus eta buak melotot ka saha atuh keheuleunan lamun. bolotot ka bibi ti kudrat bi buuk mah bolotot lain kulantaran ngamek lain rupa wae anjir ieu bi aing Mang, ari onta bisa dikurbankan nih. bisa dikorbankan di ditu pan di Mekah di Arab di ditu kurbana unta Oh, aja ge arek Mang.
Kurban unta. Lain, arek korban jerapah. Anjing. Kurban jarapah cenah teu euleum-euleum budak. Ngalana di kumaha situ jarapah. Babari mang tinggal dileget. Nya ada papatong anjir dileget, ngala jarapah cenah dileget. Manuk dodot anu dileget mah. Apal tuh manuk dodot? Sarua aing eta apal anjir cek Mulyana Nur Sidik dodot cenah nu kitu nu disadar. Ciak 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 dodot nu kitu teh manuk dodot. Mulyana Nur Sidik apal teh Mulyana Nur Sidik? Ah, apa tuh lagu awewe nu bau cikur? Lagu Doel Sumang eta mah. Heeh. Nya apal atuh pan urang ngefans ka Kang Doel Sumang mah. Kumaha deh? Atuh maksudna teh tak awewe bau cikur bau seblaknya, ah. Bau basreng di. Mun teu ombeh bau basreng shot teh meureunnan. Di. Nya di lur.